barayakita.com. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan baraya wilujeng petepang dahulu sareng dongeng simkuring anu kiori nuju ngahanca lalakon dina jejer kinasih katumbirian kengeng Bapak Tatang Sumarsono. Kamari parantos rengse seri kaopat anu majeng ka seri kalima. Hatur salam kalujengan kanggo sadenaku weh nuju saserangan di menawae baraya linggih mugia tiasa kahibur. Turut tapi doana ye nuju mejehna ye di Pulau Jawa sareng Bali kitunya pandemi COVID-19 nuju mejehna mahabu mugi-mugi urang sadaya tiasa disinglar tina pancabaya dunya rawuh akhirat amin ya rabbal alamin. Seri kaopat teh kamari parantos dugi ka mananya. Kengeng gitu tari nginep di dia. Tuh nyaho bongan maneh make ngajalanan manehna bakal daekeun ngagebah padung dengan batina. Hei ari Kang Gun-gun kalah ngalamun omong buntare deui. Nyarios naon we teh? Gunadi malik nanya. Ih ngalamun wae atuh kengeng teu tari nginep di dia. Teu kengeng kusaha asa tarina siap sangsara. Bobona dina tenda teu di kasuran jabi tiris jabi moal tiasa cuci rambut dari dieu mah teu aya salon kecantikan tembal Gunadi. Ih ngebodor. Ya betul atuh di sini mah teu aya salon. Engke tari di tendana sareng saha wae. Nya sareng papada istri deui. Pan panitia istri teh aya 8 urangna di antarana Herlin, Kersa, Buntari teu wakanemalan. Tapi wong ieu mah akang moal aya di dieu. Omong Gunadi deui. Naha bade ka mana kitu? Bade turun heula ka kota. Margi enjing aya kapriyogian di kampus. Ah, teu puguh atuh. Gunadi teu ngomong. Kalah gek diuk dina beusi pemutaran panto cai. Asa teu ngeunah mamake sepatu baseuh teh. Pokna dina jero hate sarta terus ngalaan sapatuna. Kitu deui kaos kakina dilaanan terus disampaikeun kana palang beusi. Aw, Buntari ngajerit satakerna. Aya naon tari? Gunadi pohara ruwasinana. Itu di kaos kaki Kang Gun-gun ada binatang apa? Pokna bari nunjuk kana kaos kaki anu nyampai keur di angin-angin. Oh iya, pacet nu kieu teh. Yang suka menghisap darah teh ya Kang Gun? Iya lintah daun cek akang mah sebab ari anu disebut lintah darat mah beda deui hartosna. Ih, cenah bari ngabiri gidig. Buang dulu ah. Tari takut. Pacete kumanehna disintrek, pluk ragrag kana cai. Barusan teh habis ngesep darah Kang Gun-gunnya. Omong tari bari anger bibiri gidigan. Mohon tah geuning tilasna.
Tembal Gunadi bari nunjuk kana lebas sela-sela ramo sukuna anu getihan urut di Cocok Pacet. Di dieu mah tempatna saha anu terang dina sampean tari oge aya geura. Ah, Kang Gun-gun mah nyingsieunun. Pokna bari karawak nyakal pepeuteyan Gunadi. Ih, mungkin wae geura sok buka sapatuna. Sa anu terang tos aya pacet di lebetna. Pokna teu kapalang kalah beuki di heureuyan. Ah, si Akang mah beuki tarik nyakal pepeuteyan Gunadi. Bade dibuktoskeun? Geura ku Akang urang buka sapatuna. Buntari teu ngomong, kalah nyodorkeun sukuna. Kituna teh bari peureum mani teu papareket. Nenyok kitu Gunadi ngan ukur seuri. Ayo buka, Kang. Cenah bari anger peureum. Ah, bohong ketang Akang mah. Teu aya pacet dina sampean tari mah. Da teu mapah kanu barala atuh. Ih, si Akang mah kalah ngaheureuyan. Bari gek diuk gigireun Gunadi. Lebar atuh sampean sakitu mulusna upami dicocok pacet mah. Mending kene dicocok ku Akang. Pokna bari nyarengeh. Tah. Heureuy teh geus mimiti deui Gunadi. Dikeutukeun teh Buntari kalah seuri. Huntuna anu semu karehol katemong nyari. Kang Gun-gun sieun ku pacet? Nyan teu atuh. Ulah hoyong ameng ka gunung ari sieun ku pacet mah. Tembalna. Sama ular takut nggak? Nanya deui. Henteu deui. Sieunna kunaon atuh? Akang mah sieun teh kudu nagih. Tah eta mah jang. Saru aja nu maca dongeng itu. Soak jeung lagi. Akang mah sieun teh kudu nagih. Ngabodor. Maksud tari mah sieun teh ku binatang. Pokna deui. Ah, naon atunya nu dipikasieun ku Akang teh? Naon maksud dari makan harus kitu? Bade nyingsienan Akang? Ah, enggak. Cuma pengen tahu aja. Seorang pendaki gunung dan menempuh rimba teh takutnya sama binatang apa gitu, Kang? Oh, nya aya ketang anu dipikasieun ku Akang teh. Naon, Kang? Maung jalu anu homoseks. Temalna bari seuri. Ngebodor lagi ya. Omongna bari sarua seuri. Jadi sama macan betina mah nggak takut? Ya enggak, biarpun dia jago reli. Eta mah maksudna katari. Memangna tari teh macan? Ya kira-kira sejenis itulah. Ah, jahat si Kang Gun-gun mah. Bari jeletot nyiwit. Teu ditaksis teu sing. Ti pirage sakitu, Gunadi kade tong kalalanjoan euy. Alah, piragi saukur sakitu. Oke lah, tari jadi macan. Tapi Kang Gun-gun mau jadi apa? Jadi mewela Akang mah. Ah, masa cuma jadi kambing? Nggak lucu dong. Masa ada kambing perkasa? Jadi naon atunya? Jadi pemburu mau. Nah, saur tarima tepat kene jadi pemburu. Tapi naon atana pisahan kudah diborona. Siapa ya? Duka atuh, apa artinya seorang pemburu jika tidak ada yang mesti diburu? Buntari tenemalan kitu deui Gunadi. Make aya rasa hanyakal sagala sanggeus ngedalkeun kekecapan anu bieu teh. Dinten teu oge tangtu bakal nimbulkeun rupa-rupa tafsiran. Kang Gun, cek Buntari sanggeus lila paheneng-heneng. Tari teh punya sesuatu yang mesti diomongin kepada Akang. Tah. Nyaho. Nah, atuh make hayo wae di jalanan ku si laing teh Gunadi. Tapi ini mah cuma menyangkut pribadi tari. Pokna deui. Soal naon kitu? Memeh ngajawab Buntari nyeusup heula hawa jero pisan. Soal Tommy. Cenah. Memangna aya naon? Sareng naon perluna make dicarioskeun ka Akang? Eta mah kan cuma masalah berdua. Dikitukeun teh Buntari jadi ngabetem. Memang tos resmi putus gitu, cek Gunadi deui. Justru henteu, Kang. Tembalna alon. Justru Tommy mau ngajak balikan lagi sama Tari. Deg. Karasa aya anu nyodok kana angan Gunadi.
Nah aing bat jadi boga rarasaan kitu, ceuk dina hatena. Kumahanya Kang? Ya terserah Tari, jawabna Ponok. Bantu dong Tari, omongna deui. Angertah ari geus nyarita kitu teh. Ngabantu dina lebah manana. Tari teh sebetulnya sudah wegah sama dia. Nya entong atuh naon susahna. Ih, si Kang Gun-Gun mah persoalannya tidak semudah itu. Nya ari geus kudu kumaha? Komo akang atuh anu teu apal kana duduk perkarana. Kieu Kang, omong Bun Tari bari ngarenghap deui. Tari kena sareng Tommy teh tos lami pan. Komo kitu atuh. Dengar dulu Kang Gun-Gun. Tah, kusabab tos lami teh ya, Tari tos tiasa membaca keayaan sagalana. Ternyata setelah dipertimbangkan dengan matang, Tommy sanes tipe ideal buat Tari. Tari tidak ingin membohongi diri sendiri. Tipe anu kumaha atuh anu dipikahoyong ku Tari ayeuna? Teu gancang nemalan, ku Gunadi oge diantep deui. Ngarah lelembutanana namper heula. Sanggeus rada lila kakarapok. Pokona tipe di luar Tommy lah. Gunadi, maksud mah kamaneh eta teh. Ngan meureun piraku ari manehna kudu nyarita satarabas nama. Sok geura sangap. Rek ngaraguan naon deui atuh ari silaing Gunadi? Cantang tu bakal kadinya brasna kangaranan kaayaan hate teh. Hese rek neuleumanana komo deui hate awewe anu tacan lila dipikawanoh ku anjeun. Ti ngawitan iraha Tari sareng Tommy teh. Sejak di SMA, terus kita sama-sama sekolah di Amerika, tapi duanana bangkrut. Ngawitana Tari heula anu uih. Teras Tommy menyusul. Tari mah di dia kuliah deui, ari Tommy henteu. Sekian saja ya informasi tentang Tari dan Tommy. Tari, jika nama asal langkung pantas upami Tari teu mempersoalkan hal eta payunan akang. Cek akang oge pan nembe. Eta mah masalah Tari sareng Tommy. Naon priyogina dicarioskeun ka akang. Memeh pok Bun Tari tungkul heula. Akang sih tengartos karena keayaan jiwa Tari atau pura-pura tidak mengerti. Gunadi ngan semet godeg. Najan geus bisa ngarampa kira-kira bakal kamana berasna caritaan Bun Tari teh. Geus rada eces tuda. Najan tacan dipokeun oge. Masing kala kumaha oge caritaanana bieu teh bakal ngepek ka dirina pribadi. Pasti Gunadi bakal kitu. Saknyana mah miharep anjeun manehna teh. Ngan piraku ari kudu dicaritakeun saterabas nama. Najan maneh anu dina anggapan anjeun geus kagolongkeun wanoja anu bebas, tapi cantang tu ludeungeun nyarita bruk-brak pisan mah. Komo deui anjeun. Ayeuna mah kari anjeun sing surti. Lolongkrang geus muka sarta anjeun kari geblus wae asup ka jero. Sok geura cobaan bisi teu percaya mah. Ulah wae ka Gunadi anjeun kudu asak sasar. Da lain budak ayeuna mah. Nah, ku anjeun geus dilarampa naon wae hal-hal anu bakal timbul mun anjeun nyangreudkeun tali asih ka manehna. Anjeun kudu bisa ngararampa diri sorangan, saha sabenerna diri anjeun teh. Terus deui sasar sing asak. Saha ari itu? Dunya anjeun jeung dunya itu teh pajauh pisan. Bun Tari teh ngan ukur kuwung-kuwung anu aya di langit. Memang endah lamun disawang ti kaanggangan. Tapi cantang tu bakal karasa jeung karampa wujudna lamun ku urang disampeurkeun. Kuwung-kuwung anu nembongan ukur sakolebatan. Ukur ngabibita bari pamohalan bakal bisa katewak. Sabab lamun langit geus cangra deui sabihari, kuwung-kuwung bakal ngaleungit tina teutepan. Anjeun nu geus neuneun harepan tangtu bakal kuciwa. Jeung deui sing inget, apan bieu ku manehna geus dieceskeun ka anjeun. Yen manehna bebarengan jeung hiji lalaki bari matuh di luar negeri dina ukuran waktu anu kaitung lila, aya tauna. Nah ku anjeun geus kasawang, kumaha wae kahirupan maranehna di dituna. Bun Tari anu cek anggapan anjeun hirupna bebas, tangtuna oge geus moal mageuhan patokan-patokan moral.
komo deui maranehna teh matuh di negara anu masyarakatna teu pati magehan moral. Keheula ulah waka goreng sangka. Doraka lamun urang yang kagoreng ka batur teh. Jeung naha anjeun geus yakin yen Buntari hirupna geus aya di luareun wates anu ceuk pamadegan anjeun kudu dipagehan? Lain rek goreng sangka, tapi ieu mah dumasar kana bukti. Kahiji manehna resep pesta. Kadua hirup bebarengan jeung lalaki bari jauh tina panalinga kolot-kolotna. Katilu, loh Kang Gun-gun kalah ngalamun, omong Buntari. Tuh nya, jadi we kanyahoan yen maneh ayeuna keur ngalamun. Sanes ngalamun, Tari, tapi nuju ngemutan cariosan Tari nembe. Omong Gunadi, teu kedah diemutan ari akang teu berminat mah. Tadina sih Tari mau minta tolong dengan harapan Kang Gun-gun tiasa masihan jalan keluar yang terbaik. Tapi nyatanya tidak. Buntari gancang megat kalimah. Sabot kitu tibeh tongoh kadenge sora ting corowok. Tekung silila katenyo anu ngabri ngajugjug ka lebah darmaga situ. Peserta latihan eta teh Kang? Buntari nanya. Mohon. Tembal Gunadi bari red kana erlojina. Waktosna istirahat ayeuna teh nung. Nemege jam 11 geuning tos istirahat. Pan ayeuna dinten Jumaah. Jadi kedah Jumaah heula. Anu ngaleut geus tepi ka lebah Gunadi. Papakeanana laledok ka asup instrukturna. Ayo, semua berjajar. Ceuk salah saurang instruktur. Maranehna ngajajar nyang hareup ka situ. Simpan semua peralatan lalu kalian segera masuk ke danau. Sok-sok nareuneun ransel gebrus alansrup ka situ. Lumayan. Najan di sisi oge cai teh geus nengahan dada. Komo anu penaik mah aya nu geus kakeueum sahanapeun gado. Naha dipiwara ngeueum Kang? Buntari nanya. Etang mandi, tembal Gunadi. Itu teh sahanya Kang? Rasanya pernah kenal Tari teh. Oh, itu apaan Kang Erwin teh ya? Emut keneh? Buntari ungek. Win, ka dieu euy. Ungkug Erwin nyampeurkeun. Geuning aya tatamu. Omong Erwin ka Buntari. Teteh lamehna oge ingeteun keneh. Pingin melihat-lihat ke tempat latihan, omong Buntari. Nuhun we atuh kersa ngalongok. Pugu hayangeun miluan Win. Nganku saya dicarek boro-boro dibawa ke gunung anu raremet. Karek na nyopacet oge geus jejeritan. Omong Gunadi bari ngareret ka Buntari. Si Kang Gunadi mah meni dijelaskeun, omongna bari ngadilak. Tungtung nama jadi tiluan ngobrol teh memang ngahaja Gunadi ngageruan Erwin teh. Ngarah suasana anu geus karasa kaku puyar deui. Gunadi balaka ka dirina sorangan. Lamun terus ngobrol paduduaan mah bisi kateterusan nyabit-nyabit pasualan anu paling pribadi di antara maranehna. Sabab cik sawanganana, caritaan Buntari geus nembongkeun kesan tendensius. Gunadi mungeun mun tepi ka ti kosewad kadinya mah. Kuriak wae engkena jadi bang baluh. Ceuk pamikirna. Anu ngareueum geus dititah ranyat deui, terus wae bubar. Sabab sakedeung deui kudu jumaahan. Tari, akang bade ka cai heula nya. Tari mah antosan we di tenda putri. Buntari ngan ukur ungeuk. Ngaja nyusul-nyusul maneh eta we teh Gun? Erwin nanya basa maranehna lelempangan ka lebak krek marandi. Lain kitu meureun pibasaeunana teh, Win. Tapi ukur hayang ulin ka dieu, hayang nyaho suasana di tempat latihan cenah. Piraku ku saya kudu dihalang-halang. Tembal Gunadi. Nu bener euy. Si aing mah teu percaya kana omongan dewek. Nya eta aing mah teu percaya. Tembal Erwin bari ngalaan sepatu. Kajeun rengset ti cai Gunadi ngajugjug ka tempat jumaahan. Sanggeus menang tempat anu merenah bar ngamparkeun sajadah. Jumaahan teh tempatna ukur di lahan anu datar. Kalereun tenda calon anggota. Kabeneran wae keur ieuh. Dalam di langit aya mega anu ngahalangan. Tempat anu dipake jumaahan teh kabetrak pisan.
Ngan untung nate najan sakumaha panas menterang-mentring oge tarapati karasa nyebrot teuing cahaya panon poe teh sabab hawana tiis katulug-tulug angin langka reureuh. Piraku teu mata kelar ditutugan gunung jeung hanapeun rambu leuweung kadenge sora adan. Tinggal sabaratus ratus kali guna di jumaahan boh di masjid anu agreng boh di masjid anu suhunanana oge geus doyong. Anger nu karasa inya mah jumaah di dieu nyarep kana lalembutan karasa leutikna diri jeung kagambar kumaha Maha Agungna Gusti. Allahu Akbar. Sabubarna ti lapang sarereang ngantai ka dapur umum rek nyokot konsumsi keur dahar beurang. Tari, hayo geura tuang heula, omong Gunadi. Teu talangke manehna oge pipilueun ngantai. Sok dibere alas kawas anu lian. Diwadahan kana piring plastik, sanguna oge semu heuras-heuras acan. Ari anu disebut deungeunna ukur kulub tempe diuyahan, goreng lauk asin we sagede curug tukang ngibing. Matak moal sebeuheun ucing kumincir. Sambal sacengle sewang. Ari lalabna mah lakar daek ruar rawel kanu bala. Boh popohan, boh sintrong ngan kari milih. Tah kieu tari tuangnana oge di dieu mah. Tari oge seneng da. Pokna bari ngahanca alas, tepi ka ampir beak setengahna. Teuing memang nya beuki teuing ukur hayang kapuji, ngara bisa ngaluyukeun diri. Reng sedahar Gunadi ngahaja nyampeurkeun Erwin. Win, urang turun yuk. Saya anter, omongna. Har, apan saya mah aya keneh tugas isukan teh, tembalna. Oparkeun we ka si Arif. Keun saya anu tanggung jawabna. Nya ari kitu onaman teu naon. Tapi hoream leumpangna, jaba deui ti sarua ka Lembangna, can puguh aya keneh mobil. Apan urang make mobil budak awewe anu itu teh, bari sakalian manehna oge rek balik ka Bandung. Tuh, pan urang bisa nebeng. Nya geus we atuh si laing wungkul, tong ngajak saya. Jeung bareuna oge lamun saya milu mah bakal ngaganggu marane. Teuin lah atuh euy, bobogohan dibarengan ku saya mah. Tuh nya si laing mah pikiran teh ka mana wae. Memangna saha budak awewe itu teh? Anu matak saya minta dibaturan ku ente oge. Justru pikeun menetralisir kaayaan, bisi aya anu nyangka anu lain-lain. Kasup si laing sorangan pan anu geus boga sangkaan kitu teh. Alah, da saya oge nyao, si laing kitu peta teh ukur pikeun kamu plase wungkul. Temal Erwin bari nyerengeh. Tah, si laing geus ngalantur ngomong teh. Aing geus naon maksudna atuh? Kieu atuh mun diterangkeun mah. Buntari nyahun yen ayeuna saya rek turun. Terus pan manehna oge sarua deui. Lamun ku saya teu dibarengan abong deui euy. Bisi nyadieun hate, lamun ku saya dibarengan tangtu bakal aya anggapan sejen ti babaturan. Atuh keun we aya anggapan maneh nganter ka bogoh mah. Da jeung nyana ieu. Anu matak lain sia buta. Mun ka bogoh dewek mah puguh deui. Masing rek diaromongkeun batur oge. Omong Gunadi. Sakapeung Erwin teh sok disebut si buta, pelah awakna jangkung gede. Bonya lain anu maneh keur saya tuh, dibikeun? Teu nya. Da ku salaing oge mah dibikeun. Kop wae ari itu nadaikeun mah. Keun, ku uing urang tepikeun, tembal Gunadi. Jadinya maneh nganter uing? Heulah tembalna. Kira-kira wanci asar, hartop anu disupiran ku Buntari geus turun ka Cisarua. Beak jalan taringgul, bras ka jalan hideung. Laju ngetan ka lebah parongpong. Tah Win, boga mobil kawas kieu mah geunah init-initan ka pasisian teh. Omong Gunadi, sanggeus manehna tepi ka jalan Lembang. Puguh we, tapi rek kumaha bisa boga mobil pantar urang mah. Daweuh keur meulina oge. Tembal Erwin. Boro-boro keur meuli mobil, keur modal kawin oge teu boga. Oh, Kang Erwin teh bade nikah. Buntari ngilu nanya. Wah, dasar si Kang Erwin, ceuk Gunadi. Nikah teh nikah ka saha? Heureuy eta mah. Dikira tari teh bade nikah.
Meme akang oge Kang Gun heula tuh anu tos bogoh calona. Omong Erwin. Oh gitu iraha sih Kang Gun. Menita wartos-wartos cek Buntari kitu nate bari ngareret ka anu diuk gigireunana. Pokona mah tahun ieu tembal Erwin. Alah, nah hari ngomong teh sok ngacapluk. Ente tuh percaya ka saya? Erwin nanya. Kalau Tari ya percaya dan amin-amin saja sih. Tuhnya cek Tari oge, omong Erwin deui. Meungeus lah, Ganeng. Mitra kaum dangu, ciratin geus kaliwat beras ka Cidadap terus mudun keneh. Beak jalan Setiabudi terus mengkol ngenca ka jalan Siliwangi motong ka jalan Dago. Tekung silila marehna geus tepi ka haur Pancuh. Waktosna mitra cag dongeng Sunda kinasih katumbirian sari kalima urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah kapayun urang teraskeun ka seri ka genep. Hatur sewu nuhun. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan.